Tekaraos para mitra dongeng nujuluna gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana terang-terang aina bagian kal 67 para mitra mohonnya aduh bagian ka 67 hatur nuhun ye dongeng teu seueur dialog tapi seueur narasi para mitranya mangga nyangakeun bae mugi-mugi tiasa dianggo gambaran oh iya kieu terutama ka urang Ciamis Banjar Lakbok rancah ulah pokona wilayah Jawa Barat tapi orang Sundanya margi aya dongeng ieu mah sohor tos ka sohor wargi sadaya riwayat ieu mah daerah Lakbok mah para mitra nyaeta ieu wilayah nu sebat rawa onom teh mangga atuh kumaha cenah ieu para mitra dina ieu jejer carios mangga nyangakeun bae ieu dongeng para mitra karangan Aan Merdeka Permana mangga Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi ieu dongeng tiasa dianggo hiburan pangbeberahmana carios nyambung judulna gelebugna angin rawa onom kade ulah lali ditoya subscribe-na locengna para mitra sareng anu sering ngabagikeun ge hatur nuhun like-na komentarna ge hatur nuhun para mitra oge ka wargi-wargi sadaya mugi-mugi dongeng tiasa dianggo hiburan pangbeberahmana gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka 67 wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamirsa wilujeng tepang dangu kumadaramang sadayana alhamdulillah Mang Jaya ya hibar pangduati para wargi tiasa neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Carios nyambung karangan Aan Merdeka Permana judulna gelebugna angin rawa onom. Atuh ayeuna teh dina bagian ka-67 para wargi. Mangga urang teraskeun ieu dongengna. Harita juragan Bendarawadana tumaros deui. Oh. Jadi tetepnya ambara hayat nuang kelang alatan sieun diganggu dedemi teh nya. Saur Bendarawadana ngaraos handeueul ku polah-polah sabagian ambara hayat anu nolak ngilu aub dina nggoning cenah nyaatkeun ranca. Apan tujuan nyaatkeun ranca teh eueuh deui pikeun ngamakmurkeun ambara hayat. Di mana eta ranca geus saat tangtu bisa diropea, bisa dijadikeun cenah tempat keur pepelakan. Hayaning palawija mungkin oge bisa dipelakan pare. Kitu di antarana. Lamun geus ngahasilkeun tangtu nu makmur teh ambara hayat sorangan. Tapi naha atuh cenah ambara hayat diajak nuju kana kamajuan teh geuning kalah kawang kelah. Aki darum ngadugikeun masalah nu aya patula patali jeung urusan ambara hayat. Eta pangintennya suhun gamparan. Dumeh seueur ambara hayat anu ngiring babantu. Anu mulangna teh ka bumina masing-masing teh seueur nu katarajang gering. Waduh, eta geringnya teh alatan diganggu ku makhluk dedemit curah teh. Nu ngageugeul di rawa Lakbok kitu nu mawi gagamparan. Da ieu nu mawi oge nu janten pokokna mah seueur ambara hayat anu gararing kitu. Aya nu gering panas ngagibrig muriang panas tiris. Aya nu babalongkengan bae. Samalih aya anu selang-seling cenah kitu nu mawi oge. Anu ieu mah katitenan ku jisim abdi kaula nu. Cek akidar. Ai soal gering mah atuh da biasa. Ha? Soal gering dumeh dicocoreungit malaria atawa paranas tiris dumeh dipati lele. Ya tong ditudingkeun kana pola dedempit atuh. Ilahar nawe dan nu kitu mah atuh. Besok ieu nu keur ngabukbak leuweung komo deui ieu mah. Ngabukbak ranca. Sasatuan leuweung pangeusih alam nyatana sasatuan sok ambek. Kan urang nawe kudu hati-hati atuh.
kudu hati-hati tur taliti. Ku dipahing ulah tepikeun ka dipacok oray atawa diseureud sato-sato mati. Kaya ning engang, kala jengking, babah kaur jeung sajabana. Ya dinangoni ngabukbak leuweung mah atawa sahanteuna nyaatkeun ranca. Oray-oray wae mah kudu aya. Atuh buhaya wae mah kudu aya. Lamun urang teu taliti teu ati-ati, urang tangtuna ge baris diani-aniaya ku eta sato-sato teh. Tapi sabalikna lamun urang taliti tur ati-ati mah, moal eta teh salah di urang teh sabenerna mah. Saweura juragan Bendarawadana deui para mitra sadaya. Memang ai juragan Bendarawadana mah anjeunna kudu ngalaksanakeun titah cenah ti gubernemen. Anu memang ieu titah teh kudu dilaksanakeun. Da kitu tujuanna mah hade. Nganya kitu teh we meureun cenah para wargi sadaya ilmu panemu dina waktu harita can bisa ngungkulan ngahareupan sato-sato nu mararati. Nya langsung we cenah disamarutkeun yen kajadian kitu teh akibat diganggu ku dedemat-dedemit nu aya di Rawalakbok. Kitu diantawisna para wargi sadaya. Atuh saterusna tarekah nyaatkeun Rawalakbok teh tuluy dijalankeun. Ambara hayat sasat ampir kabagi dua. Sanajan masih keneh leuwih loba nu babakti milu gawe babarengan, ngilu gotong royong, tapi dan uang kelang milih cenah salamet ge teu kurang-kurang. Sakumaha nu kauninga nyaatkeun Rawalakbok tuluy dijalankeun. Sok sanajan ambara hayat sasat ampir kabagi dua. Sanajan masih keneh leuwih loba nu babakti milu gotong royong gawe babarengan, tapi dan uang kelang milih salamet ge cenah teu kurang-kurang. Ngan bae anu teu satuju kana eta gerapan pamarentah teh sakapeung sok ngagede-gedekeun beja. Beja pabeja-beja, beja nerekab ka mana-mana. Atuh cenah anu saeu sajengkal bisa jadi sahasta. Nu sahasta bisa jadi sadeupa kitu ai beja teh. Dumeh aya dipacok, aya nu dipacok oray. Nya diributkeun diganggu ku oray siluman nu ngageugeuh Rawalakbok. Memang eta teh beja jadi ka emper-emper. Jadi sabibir hiji jadi catur urang lembur. Jadi bubuka urang kota cenah bejana para mitra, malah nepikeun ka kota sagala ieu beja teh nepikeun ka Ciamis sagala beja teh cenah kitu. Atuh puguh deui aya nu puguh boga panyakit panas. Dumeh beurangna dumeh dicocok ku reungit malaria. Nya ditudingkeun diganggu dedemit teh. Kausap korod teh jeung sajabana cenah diusap ku jurig jarian anu ngageugeuh di Rawalakbok. Kitu jeung kitu bae cenah beja nu katarima teh. Eukeur mah eukeur cenah para mitra sadaya. Atuh jalma anu dicocok ku reungit malaria teh ngagibri cenah. Mun jalma keuna ku nyarit leungit malaria di mana ngagibri panas teh cacaritana sok ka mana bae. Nu disebut sasar teh. Malah mah nu sasar anu gering oge cenah loba para wargi sadaya. Da kitu kaayaan di eta patempatan. Malah nu gering ge make jeung gurang gerung sagala tulang tulung. Manehna menta tulung ka sasaha bae oge cenah para wargi sadaya. Akibat ku ngarasa nyeri nu tumiba dina dirina. Nu keur gering panas kadang-kadang sasara nyaritana. Beda jeung sasari. Aduh tolong. Aduh, ulah, kaula mah teu boga salah. Terus terang teu kaula mah.
Terus terang kaulah mah teu boga salah, kaulah mah ukur dharma parentah. Aduh ulah, kaulah mah ulah. Lain kaulah mah ukur dharma parentah. Aya paribasa kaulah mah, aduh ya bibir sambung lemek, suku sambung lengkah. Aduh ulah kaulah, ampun. Kaulah mah ukur di titah, kaulah mu dharma parentah, sakali deui dharma parentah. Cek nu kata Rajang gering panas. Dumeh cenah waktu keur gotong royong di ranca, awakna dicocok ku reungit malaria. Beja beja nerekab kana mana-mana. Tadi ge cenah para mitra sadaya. Atuh anu tadina sabuku ditambahan bohongna jadi sasiku. Beuki loba bohongna kitu tadi ge disebutkeun para mitra. Anu sajengkal jadi sahasta, nu sahasta jadi sadeupa. Atuh kabejakeun jauh ka jauh nama pajar teh nu milu gotong royong nyaatkeun ranca. Loba nu maot kasarad ku bangsa dedemat-dedemit. Kitu beja nu katarima teh lain baengan saukur di daerah rancah, tapi oge para mitra sadaya nerekab ka kota-kota sejena. Malah ceuk beja cenah. Ieu carita teh anyog ka Bandung malah ka Batawi sagala. Tadi ge disebutkeun carita jalma teh aya paribasa harus alah batan tigoong cenah kitu. Kitu diantarana malah jalma-jalma ngarobrol. Ngeunaan eta kajadian di ditu di dieu jadi sabibir hiji. Yen loba jalma nu kasarad, loba jalma nu diusap setan, diusap genderewo, jurig dedemit dedemat, dirawalakbok cenah kitu kajadianana. Da eta cenah kulantaran ngaganggu rawalakbok. Malah ceuk nu saurang nyarita, tuh buktina si Uca. Awakna teh beuki kejeng we, euy. Panyakit panas na teh cager-cager atuh. Saban peuting teh gundam we tulung-tulungan tuh si Uca mah tuh. Da eta atuh da akibat eta tah. Kajadian kita teh saban peuting gundam. Cenah mararasaan mun peuting sok pada ngarejegan. Juga rek dibawa nyawa ka meni jeung nyawa ku saha deui. Teu nyaho. Dengan manehna wungkul nu nyaho. Tadi teh nanakeun. Yen si Uca teh diusap. Kujurin jarian moa. Tah, nu mata kitu ge yeuh. Akibat tina manehna miruga we babarengan. Dina ngonyetkeun ranca teh. Kan teh kumaha atuh. Ulah sagawaya barina ge. Nyieun kajadian atawa migawe pagawean-pagawean. Tiba heula ge dilarang teh. Atuh ri ayeuna. Make wani-wani, rek migawe pagawean. Geus jelas tiba heula ge dilarang. Pan akibatna karasa ku sorangan. Loba ieu rakyat anu garering, malan pikatiwasna. Ya teh hiji tanda yen urang teh berarti yeuh ngalangar aturan. Urang teh ngalangar sakali deui. Tah, pan jelas tah? Cek jalma nerangkeun. Kaayaan tatanggana nu kata Rajang panas tiris, nu kulantaran aigring panas tiris teh kalan-kalan atuh jalma teh sok eta cenah para wargi ngomong sakacumplang campleng jeung deui dina ngoning nyarita teh manehanana nyebutkeun anu jeung sajabana da nya kitu antara eling jeung henteu jelema nu kaserang gring panas tiris teh kitu meureun biasana. Cek nusa urang deui. Oi, matak mending eureunan we atuh babantu nyaatkeun ranca teh. Heueuh, babantu nyaatkeun ranca mending eureun. Ulah dituluikeun barina ge. Buruhna teu pira, bahayana gede pisan. Pan akibatna yeuh malindes ka diri urang. Heueuh, nya alus tah. Obrolan teh hijina nakeun yen urang teh rugi gede. Kan nyaho sorangan buruhna mah teu sabaraha. Akibatna waduh, geus loba jelema nu tiwas, malah nu gering katutuluyan. Pan teu bisa nyiar nafkah urang teh,
teu bisa usaha lamun gering mah. Sedengkeun pan, ai gering teu bisa usaha urang eueuh nu ngajamin. Da urang diburuhan sote waktu digawe wungkul. Ari teu digawe mah urang teh pan manyun we. Eueuh penghasilan pisan. Sedengkeun pan ai kulawarga anak pamajikan pan meureun. Moal bisa ngadaguan ieu mah kentel peujit heueuh. Jadi aya hadena ayeuna mah geus we atuh lah. Nyaatkeun ranca teh eureunan. Da bantak pibahyaeun apan teh. Ceuk baturna deui. Malah nusa urang oge jiga-jigana teh kapangaruhan. Kana obrol-obrolan eta jalma harita. Nusa urang oge langsung nyarita harita keneh. Nya euy. Jadi inget kana ucap-ucapan cenatna Lendra? Mang Lendra, Apanya hadega Mang Lendra badegana juragan Benerawadana? Apan jelas-jelas ye. Harita manehna disangka paeh. Ari pek teh pan balik deui. Kana segeus ditahlilan katujuhna. Nah, atuh ari balik deui. Keuningana harita teh bari mawa beja-beja. Pajah teh nu ngageugeuh di Pulau Majeti teu sukaeun cenah wewengkonna digunasika. Ayeuna eta budak ngora teh kabejakeun paeh nyaan cenah dikakaya ku begal. Ceuk kitu. Eta hiji tanda yen bener boh atunya. Eta dapat sok we atuh pikirkeun. Jelema geus disebut paeh, bikaya mingguna katujuhna datang ngurunyung. Bari nyebutkeun manehna pula balik ti Pulau Majeti. Pulau Majeti teh pan pulau di tengah rawa lakbok teh lain. Pan eta teh, panonoban bangsa da mata demit. Pan saraya ge nyaho lain. Anu mataknya bener buata omongan Mang Lendra teh anak kitu mah. Aduh, ampun we lah. Kami mah terus terang lah. Mun kitu mah nyaan lah, mun kitu mah geus we lah. Moal ngilu deui kami mah daripada ke kami gering deui. Sedengkeun tadi ge disebutkeun pan ku didinya. Lamun gering mah urang teh teu meunang ieu, teu meunang harita mah teu meunang buru, teu meunang bubu, teu meunang buruhan, teu meunang upah. Sedeng anak pamajikan meureun tetep we. Kudu dibiayaan hirupna. Eta mah geus kawajiban urang mere nafkah ka pamajikan. Hukumna ge wajib lain. Cek nusa urang deui. Lah karunya we ku nasib eta budaknya. Lain kami mah karunya teh ka si Lendra we. Kemanehna teh cancen padega anu pangtuhuna kadunungan teh. Malah ceuk beja pan lain urang ieu si Lendra teh. Urang ditu urang Karangkeng Indramayu. Aya di bawana ge ku juragan Benerawadana. Budak hade pisan da teh. Nyaan satuhu satia kadunungan. Antuk nama nepi ka di eta di oncelahna ku dunungan. Ayeuna we bejana teh cenah paeh ku begal. Karunya we kami mah terus terang. Lain euy kami ge. Waktu ngabejaan. Yen di Pulau Majeti loba marabahaya. Ya, ai juragan Benerawadana mah teu percanteun euy. Eta pan antuk nama badegana teh di oncelah. Harita teh diusir sa pajodogan. Dipikir-pikir mah karunya. Cek nu sejen deui. Nusa urang para mitra sadaya tuluy nyarita. Nyanya padahal aya bukti kalawan nyata lain. Yen geus loba rakyat nu jadi korban baru karganggu. Kanu ngageugeuh di Pulau Majeti. Pan geus jelas teh. Jadi nu bener mah meureun bobo Mang Lendra nya. Cek baturna deui. Atuh para wargi anu mulia, yen anu keunaku kasakit, sanggeus manehanana babantu atawa gotong royong, ngayakeun gawe babarengan, nyaeta dina nggoning nyaatkeun ranca teh para wargi sadaya teu aya sanes. Ieu teh teu aya deui cenah para wargi sadaya. Memang ngadu meh dicocoreungit atawa dipacok oray. Bisa baik nyakit. Tapi dari para wargi sadaya, teu mustahil bangsa dedemat dedemit, bangsa nu goib milu ngatur eta kajadian. Buktina para mitra sadaya kapanan Surajaya,
Jaka sampireun harita teh diutus pikeun mawa bangsa dedemat dedemit, pikeun nepungan bangsa dedemat dedemit nu mangkuk di dasar rawalakbok, pikeun ganggu ka umat manusia. Apan eta teh parentah langsung ti jaka sampireun ka Surajaya. Surajaya kudu ngeprak wadia balad, kudu ngabejaan bangsa dedemat dedemit, yang bangsa dedemat dedemit kudu ngaganggu cenah umat manusia. Kitu diantarana teh para wargi sadaya. Jadi meureun aya patula patalina antara jelema nu gering dicocoreungit jeung parentah langsung ti para wargi sadaya nyaeta ti jaka sampireun. Kitu diantarana. Malah harita samemehna kitu Surajaya harita geus ngeprak wadia balad. Bangsa dedemat dedemit, bangsa siluman sileman anu ngagegeh di rawalakbok harita teh dikeprak. Kocapkeun harita Surajaya ngemban tugas pikeuna cenah ngeprak wadia balad bangsa dedemat dedemit nu aya di rawalakbok. Marah mah harita Surajaya langsung ka tempat dedemat dedemit. Didinya geus kadenge malah aya jelema nu seuseurean sagala rupa. Hiji tanda yen dedemit-dedemit kadinya keur karumpul cenah. Syukur. Andika sakabeh nu ngageged di dasar rawalakbok. Syukur ye. Sabenerna naon pangna kaula datang ka ieu patempatan. Datang ke tempat Andika kaula teh lain palid atuh kairid ku Cikii. Lai. Pangna kaula datang kaula ngemban tugas. Ayo geura taranghi yeuh urang lawalakbok nu aya di dasar sagara anu candaratang geura daratan. Andika sakabeh diparentahkeun ku Kangjeng Prabu Jaka Sampireun dikeun ganggu ke bangsa manusia. Ayo gerak-gerak. Ayo urang gerakkeun sakabeh ilmu panemu. Urang gerak, urang ganggu umat manusia kabeh anu bakal atawa santeuna ngaganggu ka urang. Malah tong boro nu ngaganggu, nu teu ngaganggu ka urang ge, ganggu ayeuna mah ku urang. Piheulaan. Tah kitu tugas di Kangjeng Prabu Jaka Sampireun ka Andika kabeh ka urang rawalakbok. Tah kitu cakakak siluman-siluman ge seuri harita teh barang ngadenge parentah nyaeta ti Surajaya anu harita langsung marentahkeun ka manehana. Atuh Surajaya ngarasa bungah amarwata suta bungah ka giri-giri. Lantaran meureun anak kitu mah manehna teh diperhatikeun ku bangsa dedemat dedemit anu ngagegeh di eta patempatan. Para wargi anu mulia memang atuh sakumna bangsa dedemat dedemit harita teh langsung kumpul. Bangsa dedemat dedemit anu mangkuk di dasar ranca hayani siluman orai, siluman buhaya, siluman laut, siluman belut. Ya pokona mah pada nyalampeurkeun. Tong boronu kitu cenah para mitra sadaya bangsa siluman-siluman bangsa siluman keuyeuk. Siluman bangkong jeung sajabana nu araya nu harirup di sisi ranca. Malah pon kitu deui siluman reungit oge nyalampeurkeun. Kitu diantarana pergi kulantaran manehna cenah bakal ngembantu.
harita teh Surajaya minangka utusan bangsa Onom make ngeprak wadia balad bangsa siluman-siluman nyaeta pikeun ngaganggu umat manusia numutkeun riwayat nu katukang-tukang yen cenah bangsa siluman teh geus talu nyaeta para wargi sadaya nya ku Prabu Selang Kuning teh sedengkeun Prabu Selang Kuning manehanana geus nyatakeun ka cenah urang Pulau Majeti jeung di Rawa Onom manehna jadi bangsa Onom kitu di antarana para wargi sadaya sabenerna mah kahirupan bangsa siluman-siluman kayaning siluman buaya atuh cenah para mitra sadaya siluman orai jeung siluman-siluman sejena hirupna teh masing-masing kitu ngan manehna jadi patalukan bangsa Onom. Jadi lamun ayeuna datang teh ka eta patempatan meureun sahenteuna Surajaya teh ngeman utusan ti nagara Onom pikeun nepungan para siluman-siluman mangkuk di daerah Onom atanapi di Rawalakbok teh. Malah harita siluman orai tuluy nyarita. Ngaya naon? Manisnya Onom make ngangau ya. Nungkeureng ngaji dasar aja. Aya naon cingsong ngecaritakeun? Pokoknya mah aya naon. Geura caritakeun ngagaula. Cek siluman orai awakna gede satangkep kalapa jeung dina sirahna aya makutaan ieu hiji minangka pingpinan siluman orai teh. Waktosna sae para mitra. Yes.